pagawean teh kieu jeung kieu we unggal poe. Saan masa sapu teh unggal poe dah sore isu. Tapi mani bala wae dah. Untung si Mawar geus cager, geus mantok ka sawah. Baelah aing teh cepil lamun eueuh si Mawar teh. Soalna lamun aya nini eta, lieur aing. Celembeng banget nini eta mah ngomel we gaweana teh. Aing geus cantik ieu, geus make emas. Kene-kene we aing pagawean kos kieu ini siga pembantu. Aing mah boga kantor yang meuni kaciri banget, pas sasada kereket tuh aing ngapanto teh, ini teh siga batur. Baiklah. Alah, pagawean teh sasapu we jeung sasapu aing mah. Ini sapu we di sapuna teh. Ini geus cantik. Saya lagunya cantik teh. Kumaha sih? Oh, hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari namang dadang. Mang dadang mah cemakan kakak tuh ya Allah. Tengah dengeun deh, rebeh rumah. Geus pasapuna, saanggeus dah. Pokok geus pereng, geus buka piring, geus nyeuseuh aing mah. Emang dadang teh can kudang gitu ya teh. Baiklah. Entah. Ya geus barang lah mangkat ke kantor. Lah, orang si Mawar mangkat ti isu. Papa mah meuni karak kudang. Kunaon sih? Ya, biar batun. Mau ke atuh nyolot peralatan heula. Geus beurang si Mawar ngomel-ngomel. Ya, peralatan dinasna. Ya, Pak. Kayak urang sore teh ada keundangan. Kondangan ka sadaya sih. Itu tuh. Kondangan deui. Eta ka tetangga kampung, cenah cek asem ayeuna poe Kemis. Entah maksudnya ieu si Papa kena balikna sore apa kumaha? Apa beurang? Da ayeuna geus beurang mau balik we kumaha? Geus ke kodang ge balik deui lah. Kondangan mah. Rek bareng. Yang Bapak apa kumaha? Apa mah sorangan? Yang cek asem we kondanganna. Ya mau make sorangan apa yang salakina? Cek asem mah sok sorangan, lalakina mah sok satu sorangan lah. Aku mau biar fokus karena kantor. Soalnya salah kina cek asena kadang balik, kadang henteu, itu teh pagaweana kan. Oh, benar sih. Oh, yang betul mah gaweana jauh. Emang Papa gaweana, atau tibang lempang, wengke mah make motor gerang, ngeredit motor gerang. Wah, edan timang kasar kan make motor, ya lempang, we nambahakeun bensin. Dina naon? Yang mangkatnya sorangan yang cek asem, apa mah mogok lah terus di sawah mah. Nggak marah racun wae di sawah mah. Enggak satu berarti kan ente nungguan Bapak balik ya. Kondangan na. Nya geus mana tuh lah. Si Mawar si ngomel-ngomel. Satunya. Ya, timbal mah geus di si Mawar dan geus mawa nya moal ngiriman deui. Oh, siap. Ingat panas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ade di jalanna. Ieu lamun aya nu nanya tetangga ngomongna ka kantornya. Nya. Kan bae sudah jadi doa. Aing geus beurang terus mangkat ka sawah na tah. Tah, geus si Papa geus mangkat ka kantor. Si Mawar eueuh. Terus aing rek naon nya? Aing cek asem aing rek pamer. Jadi inget deui topi aing anu buleut teh nu gede aya kembangan di dieu eueuh. Aing sapeupeting neangan di mana nya topi aing nu buleut nya. Perasaan kamari aing di mall meuli da aing eta topi. Aing ngajakeun ka undangan. Aing mah kumaha nya? Rek ngagaya tadi nama kaundangan teh pake topi eta nu buleut, aya kembangan di dieu teh nu beureum. Malah leungit di mana sih? Ya wae, nya geus lah. Ke kaundangan pake tiung mana nya nu kamari meuli weh ke baju anyar.
topi saya tinggalin. Bah. Iya topi sah, Bah. Iku abah dipakai muat. Mau Orang atuh di pulungnya, Bah. baik. Halus di topinya. Masihnya makena. Tapi arek pamer kasih empi. Enggak topi halus. Aing mah mananya duitnya saya 30.000 urut kamari. Aduh, aing geus pamer deh kamari ngomongna kata tangga rek meuli beas sakarung. Komo lamun teu meuli beas ka aing sih mawar balik di sawah aing dinyap-nyap aing beak da. Nuh aing mah nyanggeus lah aing meuli beak ka warung saliter. Katanya di mana? Pas di warung. Ya eta tudung halus ya. Alisnya. Menang mulung gitu. Mulung di mana? Di imah Mbak Adim. Oh, emang sakit tuh. Nyaho icek Mbak Adim teh itu dong saha cenah. Teh liwat teh geus dicokot. Alus kan ya. Halus. Heeh. Kewe nu bikin ka imah sampai tetangganya ulun. Kurang pamer di kasih Siti heuh. Siti kan pamer wae kamari ti pamake topi pramuka oge. Nya. Iya kan lebih gede. Aduh, aya geng rese deui di dinya teh, aing nuduaan eta teh, jecuk asem jeung si empi. Duh kumaha nya? Aing meuli beas yang saleter deui, sumputkeun apa? Duh, aing kamari ngomongna meuli ieu deui sakarung ka Ius. Kumaha nya? Duh, kantong aing muat-muat. Duh, aing mah. Aduh, apa aing muter balik gitu nya? Ayo we, aing nangis lah. Geng rese. Ya pasti kan pada ngagosip dah eta teh ugawena. Kita amit ngagosip wae. Nah, Bebas di mana? terus di mana we? Kumaha aing mah bebas. Ditanya teh kitu nya, nyolot wae dah. Bae we. Karena mana tukang wae leungeunna mawa naon. Teu mau naon, aing nyumputkeun emas bising sia menta. Oh, biasa lagi dipamerkeun, aing curiga dah. Periksa yuk. Parah sih ya. Bae we. Emang kunaon sih mana yang meuli beas? Aing ngomong arek meuli sakarung wae nya di Akius cenah ge. Geuning kana meuli nangan saleter. Ye, sia teh aing geus telepon. Tadi teh aing ngilu ka HP batur ka Ius. Cenah ge cek Ius dikirimna aing peuting. Alasan eta mah ngomong we teu boga duit nya. Ih, aing mah duit tuh emas ge rembel kene tuh tingali tuh. Sombong. Sia mana cenah mana? Sombong tenang we, engke ge urang ge meuli nya. Loba. Loba ke urang mah. Sia mah kos kitu wae. Ih, bisa aing rek balik, aing rek ngejo. Ngejo atau ngagosip wae sia teh. Aing mah geus ara rasa sembur jengkol, naon nyambel. Ya. Geus keren. Aing asa wau ya topi aing sia. Nih, topi aing. ieu mah tudung sia teh lain topi tudung. Di sia mah tuh elit banget. Bon ieu teh topi ngaranna. Sia mah tudung mah tuh cetok. Sia teh nu perampi aing ka sawah. Emang mana wau kitu jeung ieu tapi ieu. Wau aing tuh kembangna aya dua di sia. Di Sia nyopetnya ayo. Di kos kitu nya, hayang-hayang we batur. Kudu dipake oge. Sia mah pantesna di aing tuh. Tuh di aing tuh pantes. Oh, berarti tadi urang salah meureun nya make teh nya. Eta nu saha atuh teh. Eta bisa sih. Aing menang mulung tadi di ditu di imah Mbak Adim. Menang mulung. Yo aing teh neangan wae ti keur beuting sia aing jangar aing teh ceker ka undangan. Boteng anu manehna boteng lain nya. Namun batur ya aku eta teh. Anu ngaku wae. Enggeus pokona mah ieu mah topi mah nu aing titik orang aing nu meulina emang meureun aing pohon meureun ninggaleuan. Ieu geus pokona mah kieu. Kayak kan rek ka undangan teh bayar masih. Ya, kayak atuh sore eno berang kene nya. Panas teh kene. Coba make kol buntung meureun ka dituna. Ih, meni kudu pake kol buntung leuntang. We atuh aing rek pake sendal jangkung. Sia mah ke dijalikeun di. Moal aing geus diajar. Eta di ditu teh labu. Urang make sendal naon nya? Urang saingan eta. Enggak ada orang ya. Dah, lanjut aja. Si emas ieu teh ya. Mas, coba aya naon we Mas, ningali Ada atuh. banyak, Mbak. Ini mau apa nih? Banyak.
Oh, baju. Menira riba. Iya itu kan kredit teh. Duh, si Mas mah itu meni rajinnya. Kredit teh sok Mas ya. Menira riba. Iya dah. Banyak baju. Oh, ya. Kurang butuh iya buat tas. Mas, iya. Iya nih, ada tas, ada sepatu, ada baju. Pajak, Mbak. Mas gimana Jawanya? Mas dalam dia Iya, Jawa deh, Jawa Timur. kebenaran ya. Jauh-jauh dari Mas. Jangan butuh tas ya nya. Harusnya. Oh, kudu ada. Iya, mendingan dia udah pulang ah. Nya eta naon eta? Dia kredit harian 40.000 lain. Ih, baju mudahna mana, Bang? Bayi cuma eta tah anak mana yang pi anduk pergi mandi. Macam sari. Non wae sih ieu teh. Baju orang da mana, Mas? Ieu na ieu. Kerudung. Aku baju iki. Nyaho Mas, aing oge ieu teh baju, cek saya ember. Oh iya. Ya udah Itu tahu. masinya ini Nora pisan aya anu kampungan teh ah Ieu mah sarua jeung nu aing kamari teh di emol. sia meni nu kieu kamari teh keur pamer Aing mah. iya Nah, iya tah, gamis tah jeung undangan. Tuh ceker ka undangan eta ka tetangga. Gusti aing karek nyaho da kieu teh meni gede kieu Itu tingali gede ieu. Ieu mah tiung ceker Bu Ustazah Aminah sia teh. Ustazah. Ustazah buat haji. ustazahnya Tawarkeunna ka ditu Mas, ka Ustazah Mas. Oh iya. Ka ditu. Ustazah eta Ustazah oge tukang kredit. Oge lain Ustazah ge. apa teh 10.000 masuk kapital we manehna oge Heuh sih nya. Da Ustazah oge jelema nya. Palingnya dijual deui. Tah Mas, ieu urang yang ieu Mas ieu. Boleh, boleh. Sekolah kan. urang mah ieu we ah jual tah sama dipisahkeun yang sampai 2.000 nya Tapi mah ieu Ya we wes jam lah, orang. apa-apa. Salah ibarat ini harganya Ya, itu si Mas geus keun bayar si Mas mah dibayar syukur untuk ajeuna keun Lo bayar. yang dibayar, maka dibayar rugi dah. nya teh idang batur jauh-jauh merantau ka dida kang teh sia mah kitu wae tara mayar ka teh ujung-ujungna Jangan gitu, Bang, bayar. tara mayar ke teh Jauh-jauh. Ya bayar we yang penting make dicicil, sia teh aing oge. Tenang we. Nah, share sahabat nanti. Aing ieu we aing mah tah jeung ieu. Ya Mas, eueuh daftar Mas, aing rek pakai daftar aing ada coba. Daftarnya kosong kayaknya, Mbak. Ini Ya, ada Nadia. ujung. Dengan Nadia. aja. Iya. Ih, ieu mah dia aing ieu mah. Ih, halus ieu. Ih, halus Jangan ieu. siapa soe. Aduh, sobe ini tak aduh rugi. Bantu Mas, malah lepas ieu halus. Belum asli aing pusing ya. Tong Mas, pokoknya mah lamun dagang kadi mah sararoek benanon. Mang Dadang, Oh, balik ke mana, Pak Haji? pada kasih empi, Mang Dadang pas di mana? Si sawah biasa. Iya, cuma rek ngabejaan doang ya. Ya, Tapi ulah ngambek. non sih. Si Siti kamari ampret jeung ku Haji, bermulit. Manehna ngejek duit. Oh, sabara duit. Deh, ngejemna kebanyakan teh kasih Siti sabaraha namanya. Oh, nyatu. Teh mayar kudu tepat. Oh, Ingat, oh. kamari geus dibejakeun kasih Siti na oge. Nya, Geus kitu we nya. nya. Oh, si Siti teh boga hutang teh apa tuh ngomong gitunya ka salakina. Oke, nagina rarese meureun. Udah. Rusak pada dagangan saya. Ih, si Mas maus ke si urang dicokot Mas. Yang nyokot dia. Udah, yang mana? Ya yang urus urang ieu Mas tah. Nah, urang yang ieu da Mas ieu nya. Tilu Udah, yang Ya, tetep ya. Nih tiga barang Ya, ya. Iba siapa namanya? Urang tulisan Mang Dadang we, tulisan. Oh, Dadang. Salah ki aing ngeun bae urang. Urang cekasem. Kasem. Ieu empi. Oke. Saya Dadah. Baik Mas. Udah begini doang. Alah. Iya, seberapa? Ngacak-ngacak doang.
mana? Pugu pada Kak Empi. Oh, Kamari cina talata. iya. Kita ada namut atos. Oh, Bisa susu budak. oh sugante aya naon, Bu Haji mah. Kalau bisa susu budak, biasa bapaknya kan bikin yang lain. Kamana atuh bapana ieu budak teh? Oh, permilarian acis, tapi kan weekend yang lain. Ayeuna. Makanan yang salah kita nu bener, Neng. Udah usahakeun nu bener nya. Nya, Sabaraha nabutna? sakedik we, tong seueur-seueur. Kedik, Nya, tong seueur teuing ya. diinget mayarna nya. Siti ge kamari ngambut ka Bu Haji. Oh, nambut, ageng alit. Ageng Siti mah. Ya, tong ageng teuing abdi mah sieun teu kabayar. Benernya Bu Haji. ulah sampe engke Bu Haji gogorowokan lagina. Ya entong atuh bisik ngadanguan ku tatangga isin. Heeh, geus atunya Bu Haji bade uwi ah. Ya, nuhun, Teu Bu aya Haji. naon. Ya, assalamualaikum. Salam. Oh, berarti teh Siti teh kamari nanginjem ka Bu Haji. Ya gosip anyar lah bejakeun ka teh Kasem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, hari ka undangan mah. Moal teh empi teh dalu acisna. Ih, kumaha sih jeung tetangga teh. Bejakeun we empi moal bisa datang. Nyangke sudah namun aya nyusul. Geus satunya arek nyamper ka si Siti ka undanganna. Oh, nya teh kade di jalanan nya. Heeh. Yuk nya. Aduh, aing rek ka undangan. Kasih saha sih? Mau ayeuna hajat teh mah Esmi apa sahanya? Tuh, aing rek pake sendal jangkung. Anyar, baju aing anyar, rok aing anyar. Aduh, teu diseseueulaan nih kusut dai ah. Aing neng geus cantik itu tinggal aing make bola-bola, aing make halisna kuat ajar we aing teu bisa. Berangkat undangan, ieu si Empi jeung Cek Kasem marangkat teh nya. Can kadalari ieu geuning bae aing nungguan we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo rek ka undangan teh. Oh hayu ieu puting mangga nya. Heeh. Oh si Empi na mana? Tadi nyamper kasih Empi. Heeh. Cuma sih mah ka undangan dak eta mah boga duit. Heeh, karunya keun bae salakina teu balik-balik. Heeh, geus saya tuh. Mana mah naon deui ieu? Geus aing mah tuh. Moal beas. Moal riba. Amplop teh nya. Heeh, Aing ge amplop. Kita sebenarnya meni halus. Heuh kan nu kamari aing di mall teh Aing teh tas ieu teu bae ah. heuh kan bae sia mah tuh lagi yuk. Eta sia make halus meni ngajal kaki tuh kan cek aing ge. Oh, aing diajarkeun ieu make sendal jangkung launa doang nya. Sia halus meni kieu tuh geuning. Ih sia teh heueuh aing teh teu bisa aing teh make na bae lah. Halus tapi aing geulis teh. Oh, gelis. Tapi meni kitu meni ngajelepang kitu aing nya. Heuh, aing ge make tiung ge aing teu biasa ya saheras beuheung. Dia laga tuh deh sia mah di halus teh. Aing yang siga batur. Siga batur meni gareulis. Aing kudu nutun beureunan. Sebab panjang jalan. Tinggal aing mah. alamat anu teu nini aing kos Ih, ieu sia mah. teh orang lagi diajar jadi artis. Ayo tuh guru ni ampun. Kalaunan sia teh aing kan diajar kene itu. Kalaunan. Ini aing. Ini aing jadi artis teu bakat beureun ya. Aduh aing mah. Coba gara aing jadi capek aing anu nungtun ada. Heeh, aing mah ieu ieu sendal nu kabino teh aing. Sia Kan tuh geus mah teu bisa segala meni sendal kos kieu. Geus hayam sing beakeun lauk sia teh. Aing mah ni alamat anu teu nini ah. Tenang we sia teh aing lela-lela ge biasa Aing aing teh. konang teh ngesangan ieu mah. Ari ieu teu boga hajatna lain ieu mah sia teh. Heueuh nya. Mending kursi papayun meni sapiki ari sia. Aisyah di dalam teu surat undangan. Kemis, tidak kemis. Aing teh nyaho ieu poe kemis Aisyah tanggalna tanggal sabaraha. Main tak masih. Aduh, aing mending geus seuras beuheung, ya aing mah Aing geus make bola-bola, geus dangdan. terus kumaha ya aing ka undangan? Geus tahu kayak urang asup ah. Oh, aing bawa sia ya aing ieu. Halawur kene. Mau mending ngaridukeun Ieu anak teh teh ah. jalanna meni butut aing mah. Udah make sendal kos kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mak. Sehat, Mak? Alhamdulillah, Neng.
Ya, ari hada teh jadi henteu. Jadi kamari nama Kamari. biaran Lain kemis. Oh, minggu kamari Oh, sia minggu teh kamari. cenah. Oh, salah nya tanggalna. Iya arek nyawer organ cenah mana ada organ. dan golek topeng nih kamari mah. Duh, aing mah. Mak, rek bari diuk ya, Mak. Kita nunungkeun eta meuli capek mati hari tuh dia. Mak, aing mah. Aduh, suku aing baru ya. Telepon kue, telepon naon deh. Duh. Aing mah. Ini daging sakitan Kue, sama aing. ke CF. Tuh aing mah ke bagian daging. Sia sia teh dibaca. Kamari ada kita. Oh, aing kan dengar suka kue kemis, kemis ayeuna bener kemis kamari. Apa naik surat undangan nama? Mati yang tanggalan kita namanya kayak datang kue ayeuna. Cece Jawa aja. ya nawenya ayat kan neng teh sakitu-kitu ngecai kita SS saeutik. Kenapa meni kue-kue acan, Mak? Ya jauh-jauh. Aya simping saeutik neng. Mak, karumakeun. Aing mah. Kalau nya Heeh. Bukan di dieu nya. Sok siap pindah lah. Mereka mau teh manis ya. Atuh isi masuk merah. Aing teh lapar. Ah, geuningan. telepon naon-naon neng. Ampura we nya. Naon sih, Mak? Mak. Aya opak eta saeutik kieu neng babak bubuk gitu. Geus bawa balik we. Aduh saya si Mek nangis baru lah. Geus eta lumayan. Mana Siaran. aya plastik teh mah. Plastik nah. Iya, nah, iya Mak ya, urut mah ya. Oh, enggak tahu. Mak, belum bawa we Mak, belum ada udah tahu. Di jalan ya neng. Kali belum ke di kafe Ya, Mak, ya, Mak. Saya Oh, Mak, ya. kemarin mata kita ketemu. Biar bongan we. Nyampura namanya. Malila. Geus maghrib ini. Ampura we nya ada yang mage ya. Terus kebagian lagi. Ya, Mak, nuhun ya, Mak. Ah, bawa anak mau ya, Mak. Ayo Gimana? jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati neng. Ya, aku Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, balik, Pak. Enggak sih tadi. Dua-dua kemana sih? Apa entas ke undangan tadi yang cekasem. Pengen apa coba rek muka heula ieu sendal. Ya Allah tingali niar Riki meninggal renteng ningali pakai sendal. Ya ampun aing mah. Ah, Lagi yang bisa lagi pakai sendal jepit tenaga pakai sendal lu gitu. soalnya pir aku kawan make sendal jepit papa teh. Iya. Kan yang siga kos batur tuh make make sendal jangkung. Tuh tingali tiung oge. Mending ngabulit-bulit kieu mending asa huras beheung da pauyuhan ya batur mah da. Neng teu kuat teu sanggup. Pak, rek carita heula nya. Naon? Yeuh, tadi ke undangan geus jauh pisan eta undangan ka Maes nih bari lempang dehanan tapi ka ditu naon? Hajatna teh geus enggeusan, coba geus buyaran. Ya Allah, eta ceuk asem aing mah. Emang tadi tinggal di tanggal, nah. Ya, aduh eta ceuk asem juga tadi dulu emang tadi baca. Ya, ari poena mah sarua cenah bener poe Kemis cek Maes nih ngan tanggalan nu salah. Aing mah mending buat lapar dan menang kejo menang daging coba aing ke undangan teh rugi aing mah Oh, era ongkol mana kadinya seorang naon mana? menang sih tadi simping yang mending geus bare lah coba tuh dibawa ku cek asem aing boro-boro mau simping aing mau di sorangan yang rieu Oh, si prinsesa itu teh. simping sesa yang geus bae dibawa we kayak cek lumayan di keur ngopi lah Oh, baiklah. Ay papa gini can mandi, cenah geus balik dan langsung mandi. Acan, tadi teh papa nungguin mama, tadi kita dieureutkeun ku Haji. Oh, naon sih? Yang bejaan cenah boga utang cenah, emang heueuh.
Apa geus izin ke kamari-kamari nate ya apa Emang ini baraha? 10 juta. Buset, gini-gini teh, ya 10 juta mah cuma ke sekali 20 juta. Bang, kemarin 50 juta lah, Pak. Buset, eta duit 10 juta dipakai naon sih emang coba? Oh, apaan iya sih? Tuh, Pak, tuh. Dibelikan emas, tuh. Ya bisa kira anu leutik, tuh tinggal Pak, mata namanya loba banget tuh. Meni buricak burinong. Meni halus kan? Tuh, meni geulis kan, Pak, memakai emas ya tuh. Ya, jadi lah itu bukan cicilan mah. Iya, bener, ya tuh Pak kali-kali udah cicilan juga batu. Yang nggak sama urusan mama pokoknya namanya lain urusan papa. Papa nggak mau tahu pokoknya mah ulah nagih-nagih teh ke papa pokoknya Bu Haji. Geus ke diomongan lah Bu Haji na nong lagi deh gak apa-apa kayak nagina suka ke mama. Oh, ditatagih wae ku Bu Haji. Kalau nggak poin harus diberikan ke mama, itu mau urusan mama ah. Ya geus ayo lagi yang geus penting tuh nyaho teu capek ieu. Pas lempang jauh, saya marah sare geus ada tanda wajib terek kolot. Aing mah pemajikan teh aya wae lah. Jadi we boga cicilan, boga poin. Ah. Action. Sing tarik itu kan melon. Action. Mang Dadang. Mas, pokoknya mah lamun dagang kami mah sararoek bener. Assalamualaikum. Salam kemana sudah nama? Apa tadi bukan tadi Assalamualaikum. Ai sia ai kita ditungtung. Hari dukeun tidak cuma. Waalaikumsalam. Oh, Ma, sehat, Ma. Alhamdulillah. Tuh, ari hajat teh jadi henteu. Jadi, aja mana? Action. Teh.